wayang nu jadi perlambang hirupna urang nu
pedang kukidara lain orang kagungan mahawana makhluk mah teku mawarsu ukur mipongnya kahaya balik magangkan ditulis ku para wali direka para pujangga bacaan urang ayeuna Siloka sastra sasmita dina lampah wayang purwa hari ini jadi panggilan jadi panggoda dalam merepet-peling rek menang carita wayang nyukruk galur para empu anu kapungkur mapai riwayat para pujangga anu baheula unsep ditulis tentang nak kurang rapara mangsina tanding rautan margi yang serius pawayangan teh dieuyeun ku silip sindir simur siroka sastra sasmita anu kadang tara kahonta ku aka sinareng ku padaran kitu dina cariosna pawayangan ngan empu anu kapungkur geus mere rorokan kahanupan rieunana pikeun mateakeun ketakna muterkeun pamikirna pon kitu gelarna wayang catur dina dinten ayeuna tangtu beda rejeung batur sabab kuring lain batur ngahan kuring rek ngenteng ka batur ku cara ngetrakeun pamikir jeung mateakeun ketakna dina carios pawayangan ieu atanapi wayang catur
nganggo falsafah catur lampahing dalang. Ari catur lampahing dalang teh aya opat anu kudu dipigawe ku dalang. Nu kahiji anu kasebut carita dalang carita wayang. Ari nu dimaksud carita dalang carita wayang artina di dieu dalang ngabogaan pancen pikeun nepikeun carita pawayangan sakumaha mestina. Anu kadua nyarita dalang nyarita wayang. Ari nu disebut nyarita dalang nyarita wayang di dieu dalang ngabogaan pancen pikeun cacarita tata carana saperti carita dina pawayangan. Nu katiluna nu kasebat obahing dalang obahing wayang. Hari nu disebat obahing dalang obahing wayang teh di dieu dalang ngabogaan pancen pikeun obah pikeun gerah saluyu jeung wayang nu keur dicaritakeunana. Nu kaopat nu disebat rupaning dalang rupaning wayang. Ngahan kade ulah salah paham lain hartina dalang sida wayang. Ari kitu mah da jauheun rupa dalangan sakieu buktina nu pas-pasanana. Kade di dieu ulah salah paham nu disebut rupaning dalang rupaning wayang teh hartina dalang ngabogaan pancen pikeun nemokeun persemur wayang nu keur dicaritakeunana. Kitu nu disebut falsafah catur lampahing dalang. Dina ujahing carios nyarioskeun di nagara Alengka Dirja. Nagara Alengka Dirja kecul kagana ge kalau kakajana pria kajampari angin-angin. Dupi nu janten rajana nyaeta taya sanes Prabu Dasamuka jeung Prabu Rahwana. Kacariosna dina panyariosanana ieu wayang catur salirana Prabu Rahwana pangawakanana Jangkung Gede Simardana. Pamanyarios sentak sengor nu taya papadana sahaok kadua kaplok. Dinten ayeuna kasumpingan kurayina nyata Arya Kumakarna anu digeuingkeun tina kulemna tina tapalna salami 3 sasi. Kiwari parantos aya cariosna di payunan Prabu Rahwana. Ya Arya Kumakarna anu digeuingkeunana nyata Raden Indrajit putrana Prabu Rahwana. Digeuingkeun salami kulemna nuju tibra. Kacarios dina panyariosanana ieu Kumakarna digeuingkeunana didudut bulu bitisna kitu dina panyariosanana. Dugi ka ngamuk ieu Kumakarna nyampeurkeun karakara nyata Prabu Rahwana. Seueur ulah dia pratentara anu penyah di madandana laga pati di madan juri sengketa sareng Patra Rama. Prabu Rahwana sengketa cariosna sareng Patra Rama. Bingah amar mata suta
bingah nak ka kiri bingah amar wata suta bingah nak ka kiri bingah ka kiri ya ka kiri Prabu Rahwana kasumpingan kurayana nyata Arya Kumbakarna parantos sumping dina waktuna digaingkeun ku Raden Indrajit sumping ayeuna kapayunan Prabu Rahwana Arya Prabu Rahwana teh cariosna dina panyariosan nuju sengketa sareng Sri Rama sarua dia pratantara anu pajah mati di medan jurit raya di medan Danalaga ku sengketa sareng Sri Rama Marian kamari kekencang mastakan hai kapaman prahasta kuanoman perbantara suta memasing pati tupakaning peraya lami-lami ya Prabu Rahwana ngandika kawedelengesan maka tempangan ikanipun Rai Kumbakarna coba awak maneh kaharep diukna satata jeung akang di dieu akang keung eueuh bibatureun herop dina daket ayeuna Rai Lacilangan sorangan kaharep Rai ngageser yung racing satata jeung akang iya di payun maya kopi kenang itu yo jauh cahaya kaharep kagak kuy abdi dalam Rai Kumbakarna sejak ngahajurkeun semua sinukeun kahuyuk panjenengan Raka Prabu ditarima Rai dusana untuk ante gantungan kieu-kieu deui teh agar bakhwari kesana wasirieu mayu abo kesana kahurung kuiga yang akeun ieu teh aya naon ieu teh pangna Rai digohikeun dina danget ayeuna teh aya tadi si Raji nganteran tuangeun sareng leueuteun ka ditu Rai aya kantenan we opor gajah opor hayam tuangeun sareng leueuteun sabangsa minuman sangu sapadati sama sapariu parantos diceureun buleut ku Rai nikmat Rai aduh enak iya bolu berani bolu aduh cekap nyesap lagi pada serutu pada damsu kelas mil aduh cekap iya sakala diasongkeun geula nuhun mangga atuh ngejeuli kene we Rai teh eta kumagoikeun kumaha ieu maka jeung didu mana didudut bulu oh iya Rai ieu nu nyerina Yai iya nya oh bulu bitis didudut nya untung teu bulu ieu nah
naon tadi salira iya ngan agar we linu ya nu taya papadana sampai tes kurang ajar kau sehingga kakolot we dah jadi wala aja bakar wala ya budak teh ya kali ke panglarai di haturan lingi ku akang ya naon ya teh Kang mangga tansah diajang-ajang salira Kang rai ku makarna di akang ditunggu-tunggu saban minggu yayi ku akang ayeuna karek ngurumuy rai kumaha Kang mangga tuh tempoi karakter belah ditu kunaon ya teh Kang tutup diduruk usaha diduruk kumonye di ulu kuping ada kumonyet bener Kusia noman perbancangan sulta utusan si Mataram Rama Yai kodok kuma akang dinadakan ayeuna bingung temang hitung tuh sudah teh moal kieu tina lantaran cinta Coba prajurit mati di medan jurit, perlayaan di medan tanah langka. Kudu kumaha rai. Oh, bawa dia belah tentara nu pejang. Ulu. Kamari ngagalancang masakan Kanjeng Rama Prahasta ieu masih pati itu pakaning perlaya. Papa. Upingan Paman Prahasta masih pati itu pakaning perlaya kang bener ieu geus kieuna. Turuk-turuk aing nyeri hate ku ade urangi si Gunawan Wibiksana Kamana eta Gunawan ka geus anu ka pihak musuh barangan si Mataram Rama jadi pengkhianat tak si kurang ajar masih sedih bukan kejadian kamari sadeui si Sarpagina nakang masih pati itu pakaning perlaya Sarpagina mantak akang nyaura itu sahana kenen akang diratakan ayeuna lagi akang wadai pamuntangan raya Ieu teh tidak kejadian cinta teh ya Kang. Bener tidak kejadian cinta anu baheula dibawa ku akang di leuweung ayeuna cinta geus ditanda ku akang di Taman Nagashoka durian terlaksana Rai nepi ka pegang kieu akang teh mikiran cinta geus puguh hari Nagarama geus kacau
geus ruksak ku si Bathara mah si jahat si biadab. Saha deui piandalan akang lintang ti Rai sorangan. Wayahna Rai kudu maju ka medan tempur. Kudu maju ka medan tempur. Odaran. Pola dia berantara si Bathara mah ku Rai ayeuna kene. Itu sugan dekat terakhir iya teh sugan teh toiren sewe dos kelir masalahnya nah tuh hari salira kumaha kum sing emut kang sing emut akang ku akang dipaling eta Sinta nya tetelepat kang salah di lemah mana jang tibatan ku si Rama tadi kungkung tadi awun dicangcang tadi parapan lebih hadek ku akan didakahan durian dulcan laksana matak bekang karena awaki matak gering nang tunggalang layung lajar bangga sok Rai karunya karena Sinta dibawa lelewungan ku si Rama napi ka diantep dikungkung tadi awur dicangcang tadi parapan tertaingan Rama jeung tibatan diantap lebih ada di pikanya aku akan sebab akang buktina cinta jengnya kene-kenekanya akang jeung tibatan si Rama itu Rai salakina nah akang rek luasan nepon Sinta diantep ku si Rama jahat tas kurang ajar ayo kum nah saha deui akang beandalan dina dangan tayeur lintang ti manehna kang punten kang ya kakak payunan saged dicari ka ieu kapayunan di mana punten hadi ieu kita tangtakan deui nya tangtakan deui kieu wae kang iya kumaha ieu kieu nembe Rai nguping akang tina kajadian Sinta dipaling ku akang ngangge alasan daripada tibatan ku si Rama tadi palaban tadi urus lebih hadek dipikanya aku ahai lebih hadek ku aing dipikanya nya silau tenang heula dah dalah di kumaha ge kang heda teh lapan sanes hakna teh saur agama dosa saur negara kenging dilarang ayeuna ku akang dipaling eta Sinta dosa kang kadare eta ku Rama teu dihukum teu dinafkahan teu dibiayaan eta mah urusan Rama akang mau ulah pipilueun margi Sinta kapungkur kantos ditarik sanggup ngapi ngahula ka Rama tak lahir sareng batina tuh itu sakok tuh ayeuna Rai hapunten sakali punten sanes istilahna mapadahan genong kahayang ditah ngoyan kameri nanging ieu mah kamanang ti Rai
manawi bahan katampi ieu mah ya. Punten pisan Kang, punten. Yang tibatan orang mibogoh mikanya awewe batur leuwih hade urang neangan deui we Kang nu lengoh jeung lain. Keur kene nu lengoh ge asa ulah kanu kagungan saroge we ulah Kang, ulah. Yuk, dak sabaraha siki jeung lain. Sanu lengoh. Yuk. Silakan Kang lebar eta. Lungguhan akang kapangkatan akang naha bade ancur kudu kicu. Harkat derajat salakuraja rek luntur ku awewe. Isin Kang akang teh raja lebar Kang. Keun aya nama Sinta di mana? Di Taman Raga Soka. Hah? Sandi kukumaha acan di kukumaha ku agare. Ya. Urang anjeurkeun nama Sinta keun kurai anjeurkeun sabarinyana urang nepungan di urang kaditu si Gunawan keun urang taros naon ka sang tukang sugan we babalik pikir kaditu. Iya, urang kaditu ka batara lama keun lain nu nenda dihapuntenna. Darama teh manusia pira-kura dugi ka teu ngahapunten ka urang tamina kaakakeun diwakilan kurai Kang muga akang luntur kolbu jembar mana muga nampi kana kanya kana kamanang rai Kang. Kapsigra purna iwa kapsigra purna dewa dan dilaikan nafsu gila-gila ya nafsu gila-gila ya naon di teh wani siapa patahan kain ha? Geus mapatahan deui sakaing jahat kudu heula Kang teh heula ulah ditampi ku nafsu ke heula Kang si lain aya kadua mere solusi kain hah mubadir aing merehakan jeung minuman ka sia hah tetaah sakaing hah tongkat tapi kunal suka ngedok kabina-bina teuing awak maneh hah sugan aing datang ka dia terek taat kana aturan aing hah kalah mapatahan sakaidat hah punten Kang ulah ditampi ku nafsu terido aing awak sia ku aing ka dieu teh diondang teh pikeun perang kalah mapatahan deui sia bangsa geus wani-wani papagahan ka aing anu kalakuan sia paling untung ditek-tek leungeun sabelah paling rugi dua anak leungeun teh ditek-tek ku aing kana kene sabelah cuman tak kasih wani-wani mapatahan ka aing kamanakeun harkat darajat aing salakura jadi papatahan bumang kaluk model sia kurang ajar karena
pangaruan hulu. Hah? Kelanan kak. Ulah ditampi ku langsung ke kelanan kak. Jelaskan nanti lah. Mapan tadi ge kitu saur rai ge tunggu akang tai tunggu rai ku tunggu akang ku rai masa teh anjir kena Tadi dah ada kusya ke? Tahaya aing sumalono kasih bakal nama. Tapi kan dikamanakeun harkat derajat aing sareng buranja. Tapi eta Lamun sia teu taat kana aturan aing, terido aing merehakannya nu geus dihakan ku maneh. Opor gajah, opor hayam, inuman keluarkeun deui sadina aing. eta gede balukik teh. nah asa nguping zaman baheula kak Nah kumaha gitu kene. lamun aya pipaseun teh kalah mungkin kana juangan anu tos ditendak kurai Dah yang ieu aing. Hah? Keluarkeun deui sia dina dangan ayeuna hei. Hah? Sorry. Hah? Dah sorry ke aing. sanes ngiruhan deui kecrot deui nuhun tak tapi kurai Hayo utahkeun deui. Hah? Utahkeun deui cara beuneu. mangga Ayo terido aing. Mubadir aing manehakaneun. Hah? Suka derek taat kana parentah aing. Hai. mangga ngan nyungkeun wadah we kage Siap man ya. piutakeun rai Man. Pamorkeun wadah, man. Kadalak ku awak maneh, ha? mohon Ayo keluarkan deui. Hah? mohon Ayo keluarkan deui sabana. kumakarna barang dipiwarang ngaluarkeun deui tuangan sareng leuteunana harita keneh tuangan leuteun anu parantos di tuang ku anjeunna dikeluarkeun sabeul geunyeurna teu tetel teu woncel punten ka punten Ayo. Keluarkan deui, ha? Hei, si Dolim, si biadab tos. kakak punten mengkar beli kacepetan Ayo. moga sing aya dina pangijabah Gusti Kang lamun ieu rai bener ieu utah bakal biasana bakal bikin weteuh deui saperti ilaharna saperti biasana moal cecel moal Ayo, saya tawanya capek. Keluarkan deui. bangga Kang aya kumakarna aku nak kenajianana penemu jampelan pamake tuangeun leuteun dikeluarkeun dina wadah anu di payuneun ieu Prabu Rahwana punten Kang opor hayam opor hayam opor gajaheun ayeuna awas Kang mangga
Jalan kita ada iya uyupannya sebangsanya Sopi Brandy jenis udah anak semangat kan. Awas, awas. Raguan kaget ningal tuangan parantos di keluarkan kuarya kumakarna salirana langsung ngagabruk ngarangkul kakumakarna di dia bercantan yen kumakarna tesakti pangartina sanes lumayan harita kene ieu kumakarna dirangkul ku Prabu Rahwana lunasnya atos Manitang taingan awak maneh gitu sote akang makan doja lagi nah mereka malinan taing rai mereka doja mereka terus daya urusan terus dikeluar sadaya ang taingan karena akang mah ulah ditempo mah nagara anu geus ruksak tuluy ngaruksakna monyet-monyet tuluy ngaruksakna si Batarama piraku maneh rek tega nempo ieu nagaraku piraku maneh rek ngantep nagara ruksak piraku rek maneh moal nuturkeun kolot urang karuhun urang anu geus berjuang bela ieu lumah cai pikir karena nagara ruksak piraku maneh rek ngantepku nah kan nagara hancur tuluy ngaruksakna si Anoman utusan si Batarama keun akang ulah ditempo ku tempo mah nagara hasil perjuangan para karuhun urang nah pikir ku maneh ku piraku maneh rek cicing wae dengan ariku kitu nama bener deui nagara ruksak nagara nepi ka hancur kieu piraku mana janji satria maneh ayo buktikan rek bela ka nagara Kang ya rai ayeuna bade lumampah ka medan perang ngan rai moal
rek bela karena kejahatan akang karena kamulgaan akang ngarai rek bela karena rek bela ka Ibu Pertiwi kan sok rai piraku ya negara anu sakiancur rek diantak ku awak maneh duluikeun perjuangan awak maneh karena tuturkeun perjuangan patih Paman Prahasta pamaehankeun di urang si Gunawan ulah kakek Musa anu ngesianat ulah ayeuna rai maju ka medan tempur bapak ka medan Danarangga keuna kanggo mah ulah ditampo rai Binten raya nak kene rai bade mios ka Medan Danarangga rai Ibu Pertiwi ai sugan teh moal hancur kieu ya negara alengka aya kumakarna tina panyariosan saparantosna angkat salirana tariosna aya di saluareun karaton negara alengka satya acana nu mampah menukung lakan nu maha agung muja bratakah yang maha sukma dan menukung lakan nu maha agung wan rama negara alangkah dirinya moga ia getih kula tesin bisa nyebor Ibu Pertiwi kang dahya muka hampura rai bisi pono umur kan kumakarna menekung kanu maha agung muja bratakah yang maha sukma kalayanya batas mana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna dalam nyata asihna dalam gaib sangkan sapamonot genuluran sapaneja tenang kanan hati putih cahya herang muherang sabdaning Allah urung mancur ingat tulah Gusti meda papadan hati mengadang tungtung hati urung taning kamar urung moncorong taning serangenge moncorong taning serangenge kadia bulan tanggal 8 bulan Jang padang karawangan penombruk ketali rasa pangadang pangancing rasa barabai kebang kasturi
selikna angin anginan menekung kanu maha agung muja brata kahyang maha sukma ngangge ilmu sariring gampang saniat niate gampang sapola pola sapang menut kinuluran sepenejak tina kata sepenejak tina kata Ayaku makarna parantos menekung kanu maha agung salirana maksad rumangpat medan perang ngandika Rama Gunawa Dharma ukur wawayangan baik ragata